Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang teraskeun deui hanca urang macakeun tafsir juz amma bahasa Sunda karya Ustaz Uhu Sohendar. Ayeuna urang antos dina hanca ayat kagenep surat An-Naba, insyaallah dugi ka ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waj'alna naumakum subata waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asa. Nah lain kami geus ngajadikeun ieu bumi teh lil ibarat amparan anu lega jeung gunung-gunung minangka paseukna, jeung kami nyiptakeun maraneh sajodo-sajodo. Jeung kami ngajadikeun sare maraneh pikeun reureuh. Jeung kami ngajadikeun peuting lil ibarat pakaian. Jeung kami ngajadikeun beurang pikeun nyiar kahirupan. Alam naj'al lain kami geus ngajadikeun al-ardo bumi mibanda lil ibarat hamparan kecap mihada asalna tina kecap mahdun sarta di kalangan bangsa Arab eta kecap sok dilarapkeun kana ayunan atawa hamparan pikeun nyarekeun budak. Ayat anu sarimbag bisa ditingali tina Quran surat Toha ayat 53 jeung Al-Baqarah ayat 22. Wal jibala jeung kami ngajadikeun gunung-gunung autada lil ibarat paseuk-paseuk kecap al jibala bentuk jama tina jabal anu hartina gunung sedangkeun kecap autada bentuk jama tina watadun di kalangan bangsa Arab kecap watadun sok dilarapkeun kana paseuk pikeun nyangreutkeun tali kemah di padang pasir sangkan ulah kabawa angin. Wa khalaqnakum jeung kami nyiptakeun aranjeunna azwaja sajodo atawa papasangan. Wa ja'alnakum jeung kami ngajadikeun naumakum sare aranjeun subata pikeun reureuh atawa istirahatna awak dina gawe. Kecap sabata mibanda harti asal megatkeun atawa motong. Di kalangan bangsa Arab eta kecap sok dilarapkeun ka jalma anu dicukur bukna peureum atawa sare disebut subata lantaran mutus sakabeh aktivitas awak. Disebut poe Sabtu lantaran eta poe Sabtu eta poe dipake reureuh tina gawe jeung iinditan utamana di kalangan bangsa Yahudi. Wa ja'alna jeung kami ngajadikeun alaika waktu peuting libasa lil ibarat pikeun nu nyimutan peuting sehingga aranjeun bisa reureuh tumanina. Wa ja'alna jeung kami ngajadikeun nahara waktu beurang ma'asya pikeun nyiar pangbutuh hirup. Dina ayat di luhur 5 ayat ngagunakeun kecap ja'ala sedangkan anu saayat ngagunakeun khalaqa. Kecap ja'ala ilahanna mibanda 2 maf'ul bih sedangkan khalaqa mah mibanda hiji maf'ul bih. Tina sisi makna kecap ja'ala leuwih merendih pikiran sangkan merhatikeun fungsi seperti fungsi bumi, gunung, sare, peuting jeung waktu beurang. Sedangkan khalaqa mah tina sisi makna leuwih merendih sangkan merhatikeun kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae hanca urang dina sur tafsir juz amma insyaallah urang ngajengkeun deui aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.